Pangarti nu jadi ciri kegagahan anu rongkah apangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kan kawasan. Sabab hukum Allah moal bisa disogok masih cara di dunia. Hukum Allah moal bisa dijual meulikeun. Poloskeun jiwa. Al imanu uryanun walibat suhu taqwa ari iman teh buli dieu. Qad aflaha man jakaha ha dirinya domirna kana hate. Jadi bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena. Pangarti nu jadi ciri kegagahan anu rongkah apangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kan kawasan. Sabab hukum Allah moal bisa disogok masih cara di dunia. Hukum Allah moal bisa dijual meulikeun. Poloskeun jiwa. Al imanu uryanun walibat suhu taqwa ari iman teh buli dieu. Qad aflaha man jakaha ha dirinya domirna kana hate. Jadi bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena. Pangarti nu jadi ciri kegagahan anu rongkah apangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kan kawasan. Sabab hukum Allah moal bisa disogok masih cara di dunia. Hukum Allah moal bisa dijual meulikeun. Poloskeun jiwa. Al imanu uryanun walibat suhu taqwa ari iman teh buli dieu. Qad aflaha man jakaha ha dirinya domirna kana hate. Jadi bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena. Pangarti nu jadi ciri kegagahan anu rongkah apangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kan kawasan. Sabab hukum Allah moal bisa disogok masih cara di dunia. Hukum Allah moal bisa dijual meulikeun. Poloskeun jiwa. Al imanu uryanun walibat suhu taqwa ari iman teh buli dieu. Qad aflaha man jakaha ha dirinya domirna kana hate. Jadi bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena. Pangarti nu jadi ciri kegagahan anu rongkah apangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kan kawasan. Sabab hukum Allah moal bisa disogok masih cara di dunia. Hukum Allah moal bisa dijual meulikeun. Poloskeun jiwa. Al imanu uryanun walibat suhu taqwa ari iman teh buli dieu. Qad aflaha man jakaha ha dirinya domirna kana hate. Jadi bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena. Pangarti nu jadi ciri kegagahan anu rongkah apangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kan kawasan. Sabab hukum Allah moal bisa disogok masih cara di dunia. Hukum Allah moal bisa dijual meulikeun. Poloskeun jiwa.